Wilujeng sumping pemirsa, urang balik deui ka ruas warta kali ieu sareng informasi anu menarik ngeunaan salah sahiji tempat olahraga, kuliner sareng foto nyaeta Samasta. Abdi Zaitunisa Albanjari sareng batur sapagawean Salwa Absari urang bakal ngajak anjeun langkung terang ngeunaan Samasta Parung. Kawasan komersial Samasta merupakan daerah anu ngayogikeun sagala rupa fasilitas pikeun minuhan kahuripan anjeun. Anjeun tiasa nikmati. Daerah ieu aya di Galeri Pemasaran Talaga Kahuripan, Jalan Raya Parung, KM 47, Parung, Bogor. Di Samastarea, pisan gedong-gedong tinggi klasik, nu sarupa jeung di kota Hogeg. Samasta lain yang saukur tempat nyegerkeun tapi loba nu datang olahraga lantaran tempatna lega, asri jeung bersih. Sajabat ti eta, poyongkon ieu ayeuna beuki mekar ku rupa-rupa kafe, tempat foto-foto, oge jadi tempat nyandak foto buku tahunan. Sopados langkung terang, suasana Samasta sareng perkembangan anu terakhir, urang langsung nyambung sareng wartawan Nazir anu ayeuna di lokasi. Wilujeng enjing Nazir, kumaha suasana ti Samasta? Baik, hatur nuhun Zaitun jeung Salwa. Simkuring Nazir Zaki Zulkaisi salaku reporter. Simkuring bakal ngajak pamirsa ningali naon anu aya di Samasta ieu. Urang ngobrol sareng petugas anu aya di Samasta sareng sababaraha pangunjung anu datang ka dieu. Dream so big and loud, I jump so high, I touch the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretch my hands out. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Hapunten upami abdi tiasa naros, nami Bapak saha? Nami Teza Ferdiansyah. Baik Bapak Teza. Upami di Samasta ieu saar pangunjung anu dongkap ka dieu teu Pak? Loba sih pengunjung di dia loba. Nah saar pangunjung anu dongkap ka dieu Pak, panyebabna teh naon? Penyebabnya ya emang sih tiba heula teh di dia tempat kayak jogging tracknya, terus kayak JJS gitu, aya mixu kan, skatepark, kolam renang, loba sih. Manawi teu kaabotan, ti iraha Bapak ngawitan damel di dieu Pak? Karek jalan setahun sih, setahun. Setahun ya Pak. Punten Pak, Bapak tiasa ngajelaskeun ka pamirsa ngeunaan lokasi Samasta ieu ti mana? Lokasinya di Telaga Kahuripan Parung Bogor. Bade Bapak angkat damel ka dieu ngangge transportasi naon? Motor, mobil atau jalan kaki Pak? Bawa motor sih, motor pribadi. Motor. Oh ya. Hatur nuhun ya Pak. Ya sami. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Hapunten upami abdi tiasa naros, nami Teteh saha? Nami abdi Naura. Oke Teteh Naura. Teh Naura tos lami terangan tempat ieu. Entos lumayan lami sih. Bisa dijelaskan ke pemirsa? Di tempat ieu teh aya di Lebet Kahuripan. Terus di tempat ieu seueur anu jualan makanan, minuman, aya kolam renang oge, terus aya tempat skateboard cenah. Terus di dieu teh resep kanggo jogging oge. Oh, oke. Teteh, naha milih Samasta sebagai tujuan atau tempat wisata Teteh? Soalnya di dia lengkap kulinerana, seueur kafe-kafe, terus fasilitas nage lengkap, aya musola, terus aya kamar mandi, resep oge lah kanggo ulin gitu. Oke. Teteh tiasa nyarankeun ka pamirsa iraha waktos anu pas kanggo ngajak ka ieu tempat? Sabtu Minggu merenya. Punten Teteh. Teteh tiasa masihan terangan ka pamirsa lokasina ieu ti mana? Biasa, jadi lokasi teh mun ti Jalan Raya Parung Bogor aya
tinggal asup ka kahuripan, aya di lebet kahuripan. Punten teteh, teteh ka dia ngangge transportasi naon? Abdi ka dieu nganggo motor. Nganggo motor. Atur nuhun teteh. Sami-sami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa kasih tahu Ibu ke pemirsa nama Ibu siapa? Namanya Syifa. Baik Ibu Syifa. Ibu Syifa udah tahu lama tempat ini Samasta ini? Sudah tahu. Oke, nah kenapa Ibu memilih Samasta ini sebagai tempat refreshing atau jalan-jalan Ibu? Tempatnya itu adem, enak, terus sama apa sih namanya? Nuansa alamnya berasa gitu aja. Kira-kira kalau misalnya Ibu bisa ngerekomendasiin ke penonton, waktu yang pas untuk datang ke sini itu sekisaran jam berapa ya, Bu? Sore. Sore ya? Iya, sore. Baik. Dan Ibu udah Ibu naik transportasi ke sini itu naik apa? Biasa motor bisa, mobil juga biasa. Oh, kalau sekarang lagi naik apa? Mobil. Oh, naik mobil ya, Bu. Iya. Dan kalau misalnya Ibu bisa ngasih tahu ke pemirsa, lokasinya ini di mana sih, Ibu? Di Parung Bogor. Di Parung Bogor. Iya, Baik, terima kasih, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten upami abdi tiasa naros, nami Bapak saha? Namanya Rahmat Boce. Baik, Bapak Rahmat. Pak Rahmat, tos lami terangan iya Samasta, tempat Samasta? Alhamdulillah atas hampir 10 tahun. 10 tahun. Naha Bapak milih Samasta salaku tempat atau tujuan wisata Bapak? Bahasa Sunda ya? Ya bias terus olahraga biar ajak-ajak jalan anak-anak we. Oke. Bapak tiasa nyarankan ke pemirsa iraha waktu anu pas kanggo ngajak ke tempat ieu. Waktu yang pas, Pak. Lamun narek amung teh isuk jam 7, sore jam 4. Punten Bapak tiasa masihan terang ka pamirsa di mana lokasinya ieu? Lokasinya di daerah Jampang Kauripan, Kabupaten Bogor, Parung. Punten Pak, Bapak ka dieu ngangge transportasi naon? Kadang kendaraan roda 4. Baik, hatur nuhun Bapak. Ya, sami-sami. Unsa kita anu kapihatur ka pamirsa jalan-jalan sareng simkuring sareng ningali respon ti pengunjung sareng petugas anu aya di dia. Simkuring Nazizaki Zulkaisi balik ke studio. Hatur nuhun Kang Nazir atas laporanna. Nguping respon ti pengunjung anu kalintang menarikna ka Neng Zaitun. Leres sawa ka pamirsa anu minat nganjang ka Samasta. Sakitu informasi anu tos ditepikeun Abdi Zaitunisa Albanjari sareng Abdi Salwa Absari pamit undur diri. Hatur nuhun sareng ningali anjeun. Lagi mencari pengunjung, guys. Tak seperti saat pertama aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang jangan. Biasanya kameramen yang dipayungin. Karena ini hujan, guys. Ini sudah basah kuyup tuh. Maaf ya, hanya kameramen yang dipayungin.
wawancaranya sih Sama udah. ada hari esok. 2 hari kemudian. Ya. Moderator. Kayak Abu kan? Menyangkut dulu. Kayak Abu kan? Asingnya di relung jiwa tentang lagi ada manusia lainnya. Hujanan guys. Oh enggak, dia mah kita yang kehujanan. Si bocah sinematik. Dulu kurus sekarang gajah. Aku bilang semua manusia berubah. Oh, mengapa? Banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkanlah. Memilih sangat salah satu tempat Lihat kita bertaburan. Hati kita bertaburan. Dari yang closingan aja. Iya. Saling menyapa, mengajak kita terbang bersama ke sana. Dari di atas sayapnya, melantunkan lagu cinta, cinta dari asmara. Mau nge-shoot